Nah, mun keur kieu sok ingat ke inung kolot baheula urang keur leutik. Kumaha deh, Pak? Tuh kan baheula urang keur leutik masuk ditahan ka warung nih. Kita belanja itu iya. Eta mah nu sok ingat pisan mah urang teh tah balanja harita teh ku emak. Pan urang sebutkeun emaknya ka inung kolot teh. Cengjung cenah pangmelikeun sarimi ka warung. Nu aya hadiahan tapi cenah. Pah manya aya nu hadiahan, mau malah Ya hadiah deh, Yami. nya urang teh cari teh ini teh ka warung Daek. oh daek. Nah nanyakeun we ka tukang warung teh. Kumaha? Bi, meser sarimi. Aya nu hadiahan tapi da Aya, Cek. aya cenah hadiahan mah. Lah nu aya be li teh sarimi. Datang ka imah teh cek emak teh langsung dibuka sarimina ge. Bari disoehkeun mukana teh. Pantah hadiah cenah. Oh, eta mah meureun bumbuna, wa. Pan heuh cek urang ge. Asep mereka mana? Jeh, wa. Ieu teh tas kurulang kuriling wa neangan saung tos di ditu, tos dibelah ditu, tapi eueuh nu cocok. Eueuh nu cocok kumaha tuh? Pan ieu teh keur neangan saung sawah anu tihangna kurinyu. Tuh pan tuh kurinyo tuh. Ya, tah kurinyo tah. Tihangna tah. Tihang napna komo tuh. Si hutan rinyo meni power runtuh ya. Teh kurinyo itu ya omeanan saung teh. Mana? Lain nu kitu ieu, wa. Eta mah kai anu kurinyu. Lu kumaha tuh? Neangan soteh saung sawah anu tihangna kurinyu. Atau moal ayahnya? Ya HP Asep berenang ya. Asep, Asep, HP tinggalin. Yo, Ceh, oh. Antarkan ka dia, antarkan. Mang. Dira. Aya nu butuhan motor teh. Butuhan motor. Aya nu urang dijual. Orangnya puguh butuh kada neangan. Dia nu urang dijual ya, dimurahkan lah. Oh, Berbutuh duit ya. harga sabaraha ya? 8.000 lah. 8.000, 8.000 mah mun 7.000 marek. Taman setik. Lah geus 7.000. Heeh teh sok. Nyampe teh boga duit cash. Tadi ya kan we TF kan. Bener ya? Sok urang keur butuh ayeuna. Atuh. Urang ge keur butuh pan sok mana nomornya? Gun tah tah. Terus Tah, geus. masuk. Tadinya. Banyak. Barang urang butuh pisan motor. Atuh banyak. Aing diantar kan? Moalah. Hah? Kembali lah orang lempang tadi ya. Ya, motor Wah, boga motor murah 7 juta coba. Enak J. Biar kunci di ayo ayo kunci. Punten Kang, punten motor Abi. Motor Abi mah nang meuli. Cikane 7 juta. Abi tas wis di kebon ngelikan Abi. J. Ning pundak wah, mulang. Aduh, atuh aing katipu. Saya mah gak paham, Mang. Gak paham apanya, Wak. Mamangnya ngalanang ke asak saya. Jangan nyangka yang kagak-kagak, Wak. Ada pakaknya. Mana, Wak? Nah, sandal mamang yang sang nadahan nangka. Sandal anak Anda sama saya. Nah, masa tas asar anak Anda ngalanang ka? Nah, masa makanya jangan nyangka yang agak-agak. Maaf Mang. Ayo geus der eueuh nu balanja ge kalah kesel. Mending ngopi we lain. Bari nungguan sugan we nu balanja. Betul. Mangga. Mesin on mah? Iya, sayang
Keripik sawo jeung Masuk atuh dah. keripik bolen. Ngan 5 ribuan ieu. Oh, Murah. sih atuh pangungkuskeun duanya. Oh, sok. 2 bae. Dua bae. Dua we lah da eta. Kang, ayo perlu da Bang. Kamari teh urang teh majarakeun motor kosong. Anu teh dinya teh eta bener atuh geus dipajegan Ya can. kan kamari ge asa geus dipajegan eta teh basa minggu ka tukang asa mah. Mang, ieu pulangna 10.000 deui. Wah, kana kopikeun bae aya mah. Ini rada di peluru sing bener motornya nya. Oke, ambe orang taroskeun deui ka itu. Heeh, sing bener urang di dagoannya. Siap. Mana Kang? Yuk. Belanjaan? Pan eta dina kerese, geus wadahan. Oh, iya. Dari pulangna Pan eta kana kopi. karena kopi. Karena kopi mana tuh dah kopi? Ngaja Mana pulangna? Kapan eta tidak kana kopikeun tadi? Astagfirullahaladzim.